Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepan deui sareng simkuring channel Gaya Rohmah dina acara Warta Sunda. Dina dinten ieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan kana pemilihan ketua OSIS periode 2022-2023 SMA Negeri Jatinangor. Pamilihan ieu dilakukeun di SMA Negeri Jatinangor salila 2 poe. Di tanggal 15-na diayakeun heula wawancara guna nyeleksi anggota anu engkena ngahasilkeun sababaraha kandidat anu mana otomatis lolos ka tahap saterusna. Wawancarana dilakukeun ku sababaraha guru jeung senior OSIS. Tanggal 16-na nyesakeun 6 orang kandidat anu engkena salah sahiji dipilih ku siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor jang dijadikeun ketua periode anu ayeuna. Diwajibkeun sakabeh siswa-siswi SMA Negeri Jatinangor milih salah sahiji eta kandidat. Pemilihanna dilakonkeun ngangge Google Form sabab meh gancang jeung teu ribet. Hasil tina pamilihan ieu nyaeta kapilihna Mas Rafatara Giatsal ti kelas 11 IPA 3 anu bakal jadi ketua salila periode 2022-2023 cing bisa ngemban amandah jang sakola. Rupina ngan sakitu warta anu bisa didugikeun ku simkuring. Wilujeng tepang deui dina waktu nu bakal dongkap anu leuwih manfaat ka cida. Terus saksikeun update warta ngeunaan simanja. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.